Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al-ulama warathatul anbiya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah anu kalintang dicintai, anu kalintang dimuliakeun, wabil khusus pangersana para habaib anu kalintang dijunjung tinggi ku urang sadayana, oge para ulama, para ahli ilmu anu ngiring hadir dina ieu gempang anu kalintang dijunjung tinggi ku urang sadayana, anu mana para ulama, para habaib dina ieu gempangan urang yakin marantenanana ku hadirna dina ieu gempangan janten tambih barokah kanggo urang sadayana, janten tambih rahmat kanggo urang sadayana, janten tambih cahaya oge asror kanggo urang sadayana, janten tambih enggal diijabahna doa urang sadayana, janten tambih enggal dihampurana dosa urang sadayana, janten tambih enggal diluhurkeunana darajat urang sadayana. Muga-muga para habaib oge para ulama-ulama urang sadayana di alam dunya ieu ku Allah diparanjangkeun yuswana, ku Allah Ta'ala disehatkeun, digagahkeun dina ku maula ka Allah, oge dina ngaheuyeut ngajak ka urang sadayana ka Allah Ta'ala, dina ngaberkahi ka urang sadayana, ka umat sadayana. Langkung ti payun pribados sejak nyangakeun boboran siap kasadayana. Siapunten tina sagala rupi kalepatan kaluputan, terutama kadulur-dulur sadayana seueuh putuna eyang anu dihaolan, malah seueuh putu para karuhun boh ti Mahmud, boh ti Cipatu, anu mana pribados
tetiasa lengok depong, pribados tetiasa silaturahmi kadulur-dulur sadayana, siapun tenang tina sagala kalepatan kaluputan, oge nyuhunkeun halal tina sagala rupi anu teu halal, oge nyuhunkeun doa di sararea kanggo pribados sareng kulawarga sareng turunan. Salajengna dina ieu gempangan di akhir pertemuan urang sadayana, urang parantos nampi mang pirang-pirang tausiah nasehat ya ti para guru urang atuh nembe ti pangersana yang mulia Habibana Al Habib Ali Al-Kafafidhahullahu ta'ala wara'ah, anu kalintang manfaat jadi bekal hirup urang sadayana, jadi penyemangat ya dina ati urang, semangat dina ibadah ka Allah, semangat dina nyare ilmu. Ti pribados moal sampai parantos diuningakeun ku pangarsa Akang Al-Burdah bahwa ya waktos dibatasi dugi ka jam 12:30 ya kurang leuwih ngan duka sakumaha kurangna duka sakumaha leuwih ya pribados moal lagi pribados bade ngiring ngalap barokah nambihan manakib pangarsa eyang anu tadi parantos diuningakeun ku Akang nembe ditaroskeun ka Akang naon bae manakib anu nembe parantos di dongengkeun. Pribados sejanamihan bahwa anu dihaolan ku urang sadayana ieu mantenanana adalah sebagai al-alim ar-rabbani, mantena sebagai al-alim al-murabbi, mantena sebagai al-alim al-arif billah al-wasil al-musil, mantena sebagai al-abid al-alim al-abid, mantena sebagai al-alim an-nasih, ulama ahli ilmu anu ngamalkeun ilmuna, ulama ahli ilmu anu zuhud, ulama ahli ilmu anu ma'rifat ka Allah, nudugi ka Allah, malah ngadugikeun sanes ka Allah. Ulama ahli ilmu anu al-mutakhalliq bi akhlaqillah wa akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anu berakhlak kalawan akhlak Allah oge akhlakna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama ahli ilmu anu sapalih akhlakna mantenanana al-mutawadhi, anu sangat tawadhu, sangat hadap asor. Kamurang kali ge nyebatna teh akal, kamurang kali di mana ngalanggung aya murang kali ge punten akal, punten kamurang kali banget tawadhu mantenanana. Di antawis kawa tawadhu anana mantenanana tarawantun cumarios ceramah seperti ayat kan. Pala putra wae ceramah, pala putra. Malah mantenanana gaduh sifat anu unggul, anu istimewa.
dina sifat anjeunana hiji adalah sifat ta'zimul ilmi wa ahli, ngagungkeun ilmu sareng ngagungkeun ahli, sehingga apa nu janten putrana ngadongengkeun sering ka pribados. Anjeunana saumna saumur-umur saumud dahri, dililit patuanganana ku sorban ya, dililit logika waktu bade diibakan teh rapet tah patuangan teh tidak karena tulang tong teh lajeng di mana mantenanana bobor saum sering kali bobor teh keakhiran karena jam 10 peuting. Naon nu jadi sababiah? Sabada netepan maghrib mantena di masjid, lajeng wiridan sok kabujeng torojo le barudak nu ngararaji ngejah diajar maca Quran. Tuh, ieu ngejah teh nepi ka jam 10. Barudak teh recet bari heureuy. Tah anjeunna mah beres anjeunna teh wiridan teh ba'diyah mayun malik kamurang kalih nuker diajar ngejah teh bari tungkul bari kieu linggihna teh surah apa seperti tasyahud awal kita tungkul anjeunna ngupingkeun nu ngejah nu bari heureuy heueuh nepi ka jam 10 tuluy nepi ka salat isya. Eta teh sering kali dugi ka kupun nini digebahkeun barudak anu rek ngaji ulah wakahanyat upami ama teh acan tungsur ya. Saking naon ngagungkeun di antawisna deui mantenanana ya hiji wengi ajeunana ya kira-kira bangsa jam 11 peutingan ya ngalangku bade ngalang menerkeun cai ngajak apapun bapak enak pacu di ditu bade menerkeun cai tapi ngalangku ya di pipir ya, di pipir bumi ngalangkung teh aya hiji jalmi urang Jawa namina Mang Jibja. Ieu Mang Jibja ieu ya, keur ngawuruk anu jadi budakna ngawuruk ngejah ari ngawuruk ngejah logat Jawa ari alif jeber a b jeber ba aba ari ama ya ama saking ngagungkeun ilmu cul pacul lajeng we kieu tah dina taneuh ya dipipiri imah bari tungkul mayun ka eta imah anu di jero imah teh Mang Jibja keur ngajarkeun ngejah bari kitu ngejahna nepi ka janari eta teh ngejahna teh ari apa teu dah yang seuring lah ngejahna ge kitu nepi ka beak waktu keur menerkeun cai teu tulus menerkeun cai kajeun sawah kagaringan nu jadi alasan ngagungkeun anu keur ngejah ngagungkeun ngaji pun bapak digeleneng kupun aki ku ama di jalan kumaha digeleneng teh dengekeun euy si Jibja euy da kaboga nangan sakitu disetorkeun euy ka Allah kabogana bisa nangan sakitu ilaing mah bisa leuwih ti kitu tapi teh disetorkeun euy ka Allah si Jibja mah boga nangan sakitu disetorkeun euy ka Allah ieu ngagungkeunana kana ilmu Masya Allah jadi ta'zimul ilmi wa ahli onyoy disadayana onyoy anjeunana masantren puluhan tahun sasarengan masantren
sarang mama eyang Cibabat sarang mama eyang Cibaduyut tiluan minangkap anu pangbudak nate anjeunana sasarangan dugi ka jadi ulama Masya Allah dugi ka jadi wali nu sanes sapertos eyang Cibaduyut eyang Cibabat mah dan kitabna seueur mulih teh nyanak kitab teh seueur pun aki nyalira mulih teh nyanak kitab teh saurna teh taklimul muta'alim jeung dalail ngan sakitu taklimul muta'alim kitab ipis adab-adaban ngaji adab-adaban ngawuruk saur apa seringkali ama katinggal nuju mutolaah taklimul muta'alim tos jadi wali ya mulai di pasantren tentunya nak kitab komo nu araraga henteu ngan dua we eta we nu ditinggal teh taklimul muta'alim padahal geus jadi ulama ageung kumaha ari ilmuna pun aki di antawisna saur mama Aceh almarhum pun uwak rahmatullah alaih oge saur pun bapak hiji waktu para ulama kungsi diskusi bahsul masail di sorean nepi kana masalah anu macet nu macet harita pun aki hadir nya harita disanakeun ka pun aki nu ngawaler masalahna ku pun aki Quran kabehanana ngawalerna ku Quran kabehanana ngawalerna dugi ka beres permasalahan sadayana ieu salah sauyos kailmuan pun aki jadi pun aki teu nyana kitab teh Masya Allah di antawisna tos dina dada ilmuna sadayana tos dina dada ilmuna sadayana ieu sapalihna akhlak pun aki dina al akhlakul karimah lajeng nu kadua kaistimewaan dina al akhlakul karimah pun aki nu sohor nyaeta jempena sohor dan tara utak ketik ceramah tara utak ketik komo make Quran hadis dadau pun aki mah cek guru saur guru cek kolor cek karuhun nah karuhun lagi atuh da wali ulama kitu we kolotna atuh da wali ulama dan margi pun aki ditarbiyah dan kunu janten ibuna janten ramana wali eyang Hasan Manafi teh wali ngaosna di eyang Syafi'i Eyang Syafi'i teh nyata putra angkatna Eyang Agung Mahmud. Dan ari ibuna waliyatullah dan nyaeta Mbah Mursifah. Kawalian Mbah Mursifah didawuhkeun ku janten guruna nyaeta Eyang Syafi'i Mahmud radhiyallahu taala anhu. Eyang Syafi'i dadawuh ka Eyang Hasan Manafi nyaeta karamakna mama Eyang Bojong ka carogena Mbah Mursifah teh saur Eyang Syafi'i Ki Hasan kade Ki Hasan tong wani-wani ngalangkangan nyi encih nyaeta garwana teh sabab pamajikan Ki Hasan leuwih luhur darajatna tibatan Ki Hasan. Begitu guru nyaurkeun kitu ti harita nu janten caroge bari wali bari ulama teu wantun ngalangkangan upami enjing-enjing cenah pun uyut Mbah Mursifah nuju moyan di buruan di buruan ieu bade lemet kana panto apa carogena ieu kan kakalangkangan tah muter katukangan bumi kapipir muter saking teuwantun ngalangkangan menjadi bojong buktos waktos wafatna Mbah Mursifah dan ibuna mama Eyang Bojong 3 desa Gajah Mekar ieu sadayana pamentasan saur apa 2 minggu ayang-ayangan seungit jasadna begitu pupus harita keneh harita Eyang Prabu Cigonewah eueuh nu ngabejaan geus aya
harita mama eyang Cibabat tos hadir, harita eyang Cibaduyut tos hadir harita. Lajeng mam eyang Prabu Cigonewah dadawuh sasauran ka ama Cibaduyut ka ama Cibabat sasauran termasuk kapun aki kuseungitna jasad pun uyut dugika diibahkan teh cai pangebakanana seungit murag kana tanahna seungit nepi ka ngalomang pada nyokotan eta tanahna teh nepi ka ngalomang saking seungit jasadna eta 2 minggu ayang-ayangan seungit oge cang 3 desa di dieu nepi ka pementasan soal apa. Nah, saur eyang Prabu Cigonewah kapun aki ka ama eyang Cibaduyut ka ama Cibabat nyarahong henteu teh inung urang nyebatna teh inung urang pangna nepi ka kieu teh henteu saur sadayana yuk dicanak sadayana pun aki eyang Cibabat eyang Cibaduyut kalebet kamarna pangkengna pun uyut di dinya nyampak teh samak butut tuluy tasbeh jame di tiiran 1000 saur eyang Prabu Cigonewah inung urang mah teu wani sare lamun can maca sagala 1000 Fatihah 1000 sagala puluh 1000 ayat kursi 1000 nepi ka isuk-isuk hartina tarasa sare. Nah siga kitu tah pun aki teh dididikna teh ku ibu ramana siga kitu masantrena pun aki masantrena lain jika urang makal beas karungan lain Masya Allah masantrena teh puasa tuh ngawitan cenah masantren di ditu di Ciberem di eta teh naon eta teh di Ranca Bentang aya ulama tiluan buka puasa tuh ukur ku daun enteh ajengan teh gaduh tangkal enteh di buruanana kutiluan eta teh buka teh ukur daun enteh cai jeung daun enteh salamar geus pucukna heuda kutiluannya atau dameureun unggal magrib di ala atuh jol dugul dah pucukna wungkul kapangi ku kersa ajengan ceuk kersa ajengan disauri nu tiluan teh elu dipancar kan keun heulaanan sina sirungan heula geus sirungan pek alade isin ku ajengan ku guru dikitukeun geus kitu mah isukna mah buka puasa teh pucuk daun cangkring ti wahangan eta teh keur masantrena siga kitu jang ngentel peuji siga kitu di dieuna tukang ngentel peuji di didiku inung bapak teh tukang wiridan tukang tahajud tukang salat gitu kan tukang tirakat geus maratih doa memeh masantrena siga kitu heubeul masantrena teh ditalar kabeh kitab teh saurna ditalar kabeh dugi ka lamun nguningakeun masalah lain disebutkan dina kitab anu wungkul tapi jeung jajaran sakit ieu alimna pun aki pasarangan sareng ema Cibaduyut sareng eyang Cibabat nanging sabada eyang Cibaduyut mukim pun aki Masya Allah tawaduna anjeunana ngetrik ngeureuh teras ngaos kanu janten rerencangan ngaguru ka eyang Cibaduyut tawadukna pun aki sapertos kitu Allah di mana kantos hiji waktos mah pun aki sumping ka Cibabat barang sumping ka Cibabat apa nuju masantren di Cibabat lajeng ngagepor di lawang panto teh tos uluk salam ka eyang Cibabat teh ngagepor nyontoan nu jadi anak ngagepor tos kitu lajeng bade sasalaman eyang tuh disuhunkeun eyang Cibabat disuhunkeun linggih dina kursi rek naon ajengan saurna teh ka eyang Cibabat teh bade namut dampal sampean gamparan linggih we eyang Cibabat dina kursi kop ajengan diasongkeun lajeng dicium disuhun ku pun aki dipayuneun apa nyuhunkeun doa ama eyang ngadoakeun Masya Allah tapi saur apa ngariung tiluan kantos eyang Cibabat eyang Cibaduyut sareng pun aki paduduaan tiluan ngariung di Cibabat kieu tah ngariung teh cenah
saur apa kieu tiluan ngariung teh kieu tah dah yang Cibabat pun aki sareng ka Cibaduyut tah sobat sadayana kieu tah udah ngariung nanti tuh sambil anjeunna teh di payungan teh can aya kastrol lajeng saur yang Cibabat gitu kelar ieu ajengan kelar cenah baheula urang keur monok anu tukang ngawuran ku keusik Mang Baduyut ama Cibaduyut tukang ngawuran keusik teh di mana ngaliwat cenah jam tuang teh jam 10 peutingan tuh bari poe can aya listrik bari mutolaah kitab kudun kawung si caangna teh eta teh bari tuang berjamaah ama Cibaduyut mah ngodok pesa parantos nyiapkeun keusik nu geus meunang marsihan geus kitu diaduk eta keusik jeung naon jeung liwat ai yang Cibabat kakara comot cetruk atuh duh cenah teh tah ai saur ama Cibaduyut teh pilihan we cenah atuh milihanna ge keusik ge loba dah irageusna dengan tah kararitu hari teh mah kararitu jadi yang Cibabat mah sareng yang Cibaduyut sareng pun aki tiga serangkai Masya Allah dan ya karomah amat yang bojong luar biasa margi anjeunna mah di samping anjeunna di masa perang di dieu teh kantos jadi medan perang oge bisa nyalametkeun ratusan anu hadir tina peluru kantos di masjid di dia ngumpul sadayana der perang jelema geus ngumpul di dinya ratusan atuh sadaya saur apa kumaha ama mah kieu tah ngadeg bari ngago gamis Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu muter tah eueuh nu keuna tah pelor teh jelema ratusan mah eueuh nu keuna pelor teh geus kitu jempe eureun harita perang harita Mama Adang teu aya kamana ari Adang Mama Adang Mahmud keluar tina jero gamis di dieu tah keluar ieu kulan ada kulan nah ieu Adang cenah teh saking ieu asa dor saking hayang leuwih aman bos kana jero gamis tah ama bojong luar biasa ya di Bandung ieu ajengan harita di zaman harita kabeh dengan pakuasi kapakuasi angin dua saur apa hiji pun aki dua mama yang Cibabat teu pakuasi anjeunna harita pas terjadi kan perang di dieu di jieun medan perang saurna teh kumaha harita nuju perang pun aki direncangan kupun uwa wa oyo awewe raka nama Mama Aceh oyo direncangan ku oyo eta ibuna Kang Haji Didi teramana Mang Ingi itu ya bagian silata aja tah cariosna nuju dur derak kan ai bumi kan panggung dah saur pun aki kapun uwa kawa oyo yo ngaliwat euy keur perang kalajina ngaliwat euy saur pun uwa teh saur oyo ama batur mah nyumput ka jero liang sararea nyumput termasuk pun uwa mama Haji Sayuti sadayana nyumput ka jero liang sadayana saurna teh tuh ama mah henteu euy saurna teh apaan ceuk Allah euy wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma di papatahan tah di geleunang pun uwa teh saha euy anu ngangkat senjata teh bisa ngangkat senjata teh kusaha ku Allah saur pun uwa teh saur oyo teh eta curug teh cenah bisa narik pelatuk kusaha ku Allah ari eta euy majuna pelor kusaha ku Allah ari keunana pelor euy kusaha ku Allah gitu ai ku Allah teh ditakdirkeun mah euy
Mesin nyumput karena jero lihat. Aing ku haleri takdirkeun mah nyusul euy velor teh ka jero. Hayu ku emak dianteur saudara teh. Yuk ku emak dianteur. Turun kaburuan. Heuh eta teh keur di jero imah. Turun kaburuan apan beuki lain lang. Sing caruit cenah teh. Dode darat sing caruit na eta peluru. Aya di luar teh aya jaman teh ku awi, ku gedeg awi, kan? Ieu Pak Oyo. Kenaon ngisikan. Saur pun aki teh bade dikirkeun eta kampret. Keun ku emak pelorna di halangan. Keuna ge meureun ka emak heula nu nangtung. Aing ngahalangan di mana? Ai pelor di mana? Pelor di sisi. Saur pun wa Oyo eta cenah perepet eta brand tuh da eta begitu perepet geblak si eta teh si naon gedeg teh awi ngageblak lenglang nah ari kana awi keuna ari ka dieu teu keuna teu keuna bari ngobrol aja sugan kumaha Allahumma khusus henteu bari ngobrol tuluy ngaliwet tah siga kitu ya siga kitu ya ama teh karomah teh biasa melaan sang ratusan jelema tuh dina zaman harita tuh sapertos kitu baheula saur apa aya si Ruski teh garong jago gelut gitu kan malah make jeung kapeng-kapeng cenah bisa ngaleungit teu terak di kadeh ya di temak oge jaga we manehna mah cenah saur apa baheula ka dieu maling domba tatangga ama maling domba gagah teh manehna mah domba teh kereut si bibirna teh ameh teu ngaberele terus dibeungkeut dua dina punduk domba ai tatangga di dinya teh beureudah sieun nya tuan tah manehna mah jago teh atuh eta ama geus aya di dinya geus aya di hareupeunana si Ruski teh ai sur ama teh jang eta domba emak jang padahal nu tatanggina jang asupkeun deui jang kana-kana eta si Ruski teh aya jelema kitu umurnya bari aki-aki bari leumpang manehanana teu lumpat manehna mah henteu da jago teh ayo lejeng teh cek eta si Ruski teh tuturkeun wani mah gitu bari teu leumpang dituturkeun ku ama tuh jang domba emak jang anterkeun deui ka kanan jang tuturkeun wani mah tuluy nepi ka batas bojong barang dugi ka batas bojong teu kan ama sasauran nya atuh ari embung malikeun deui mah pe jang buli ama ai barang buli ieu si Ruski teu bisa lempang adi malik bisa adi suku kan itu bisa akhirnya gegeroan kapun aki Pak Haji dek dibalikeun deui Pak Haji ai saur pun aki teh tuturkeun we emak jadi si Ruski nuturkeun bari mawa domba diasupkeun deui kana-kana diberesan kabeh nepi ka sanuk-sanuk janji sumpah di payunan ama moal nepe deui ka bojong masih siga kitu ya diantawis karomah teh siga kitu jadi seueur deui karomah anjeunana malah diantawisna anjeunana mah Masya Allah sok ngabungkeulek sabada wafat diantawisna anu tadi didongengkeun ku pangarsa akang eta masalah tadi teh nya ngaos teh tadi tah ama nu kadua eyang Cijerah saur apa kantos ngadongeng waktu apa jeung ama Cijerah di ditu di mana di Mekah tuh ama pan pupus di dieu ya lajeng ya, saur ama teh urang nyolatan di dieu di Masjidil Haram meh utama meh afdol nyolatan jenazah ama di dieu pan apa mah nuju di ditu ngantunkeun ama teh ayu parang bade angkat sadayana itu ka masjid ai saur ama teh tong tulus kitu geuning Bapak Ilaing mah saurna teh mung di sohor-sohor mung di agung-agung urang di dieu we cenah datang ka emak kita cek ajeuna teh ajengan tong kikituan
Allah. Nah, karena itu ya ieu di antawis manakib pangersama sur deui manakib pangersama di antawisna ieu bisi aya anak incu di dieu nu can ngadangukeun can ngupingkeun kantos dadeuh kieu apa kantos dadeuh kieu ama kantos sasauran kantos dadeuh ka apa euy anak incu emak asal ngaji we asal ngaji keun gagah geus ku emak tapak geus ku emak keun geus ku emak asal ngaji we ditanggung ku emak soalnya teh kitu nu mawi apa tuh teras ngagemleng termasuk ka pribados ngaji eta ditanggung ku emak pangersana akang kapungkur ya akang alburdah anjeunna nama lalakon bisnis teh ripuh ai pribados mah tukung siripuh ti budak tukung siripuh akang mah fokus ripuh janten banar ulah ngurus hayam mah rugi janten tukang ieu naon kerupuk boxer rugi sagala ai saur apa ngadongengkeun kan ngaji euy ngaji itu orang keras ngawur alhamdulillah pan ayeuna mah geuningan masya Allah dugi ka garwana oge masya Allah tapi ka ayeuna gambar ribu yang teribu mah paeh teh heula oh ya Abah Haji Dayat kapungkur ngadongengkeun anjeunna oge wah kitu kan artos geus tapi les kan ku apa di orang ngaji cicing ngaji we ngaji sok ngaji we ngaji kan ama kantos dadauh keun ditanggung ku mah kan tak karaos pisan ku pribados karaos pisan dina waktu pidet geseng jeung sabangsana karaos pisan kantun ka ama we apa mah malah sering bade tahawal dan sebagainya apa bade ka mana rek jarah ka emak rek menta duit cenah ka emak ka dieu rek menta duit cenah teh ka hawal teu boga duit cenah teh tah karari itu hari mah ya gitu kan nya we sabab ama kantos dadauh asal ngaji anak incu saking ngagungkeunana kana naon kana ilmu ari eta jempena dugi ka buya lon Cibaba kasumpingan pun wa usuk mama usuk raka apa ka Cibaba ai saur buya lon teh da sobat sareng ma usuk teh sup geus kawarisan kitu ku ama kawaris naon kula jempekna saur buya lon ka wa usuk jempekna jadi ama mah kaistimewaan jempekna gitu masya Allah tara dulal dalil tara sugan kola Rasulullah kola tara mama saur guru cek kolot cek karuput sakit muga-muga ya urang sadayana sing kawarisi akhlak mantenana sing kawarisi ilmu mantenana sing kawarisi keberkahan mantenana ya da ari didongengkeun moal geus dongeng ama moal geus ya maka urang sadayana dugi ka tempat ieu hadir teh sing boga harapan ya dina ati sing boga harapan sing yakin ka wali di kiatan tadi ku pangarsa yang mulia alhamdulillah kan kumaha ari cari payunan wali teh kan insyaallah sagala dosa urang muga dihampura ku Allah sagala aib urang muga ditutupan ku Allah oge sagala bubutuh urang urusan dunia urusan agama urusan akhirat sing diijabah ku Allah sing paranyang umur sararea sehat jasmani rohani dijauhkeun tina sagala rupa balai tina sagala rupa musibah tina sagala penyakit khususna tina Covid ya oge
Oge muga-muga dijaga tina godaan setan, tina kagorengan hawa nafsu, tina tipuan dunya. Oge muga sing ditetepkeun iman Islam, sing disampurnakeun iman Islam dina waktu maut sing aya dina husnul khotimah anu pangagung-agungna. Oge sing kenging syafaat junjunan alam Rasulullah SAW, syafaatna para anbiya mursalin alaihi wassalatu wassalam, syafaatna para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin radhiyallahu anhum ajmain, syafaatna pangarsa eyang bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu anu kabeh